أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil. Aya hiji nini kabita jasa tentang bangunan masjid ngadenge kiaina jelema nu ngabangin masjid bakal dibangunkeun jaga di akhirat. Nini geus teu boga salaki, anak geus eueuh, incu geus eueuh, cak jan aku kabita amat. Datangnya na ka panitia. Panitia. Kula mah kabita ku ganjaranan. Aju teu bisa nyumbang naon ieu paku hiji. Ya, paku hiji ieu cek yang geus pitadan di dinya. Teu bisa kula moal balik lamun can ditempelkeun di dinya. Atuh sapira hiji nini henteu kula mah moal balik bogana ngan hiji doang ieu paku panempelkeun. Hayu geus, abeh balik doang teman panitia dipaku di hareupeun lawang tah teu. Tak. Geus, alhamdulillah balik. Tapi eta paku embu paedahna gede jasa. Aki-aki mantas wudu calanana najis gantungkeun. Kolot. Di hareupeun masjid baheula makan kitu tolol. Ka masjid sih makan najis. Nah, aya sorban bau hapeuk. Tempelkeun di dieu. Aya baju-baju bau hapeuk tempelkeun di dieu. Digantungkeun di dieu. Kasimpulanna mah sini nini maot kaimpilah ku seorang waliullah kiamat. Begitu kiamat langsung timbang amal, langsung ke neraka. Ini begitu diintrogasi, masya Allah, sholat kurang bagus, puasa kurang bagus, zakat kurang bagus, haji gitu keneh, bahkan kasalaki kurang pati adab. Iya mah geus eueuh deui keputusan. Nini kudu ka neraka. Sadar nini ge aing mah tuh ka neraka geus sadar aing banyak pagawean aing kos kitu. Geus begitu ka neraka. Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana Kiai Haji Musa nu alhamdulillah sabada istrina pupus laku deui. Bersyukur ka Gusti Allah. Mun ieu mah jan pogo.
Oge ka Kiai Haji Markasum nu alhamdulillah selalu eksis dina ngajalankeun dakwah melalui pangaosan. Oge ka Kiai urang sadaya, guru urang sadaya, dulur simkuring. Pernah sasarengan di Bandung, di Ciberem, ngannya nama atuh senior, kuarima kulama junior. Jadi guru kula eta guru masak. Kiai Haji Bujairimi. Terakhir Kiai nu pangkolotna Kiai Haji Profesor Dr. Supendi AF. Alhamdulillah. Udah doakeun kiai-kiai mudah-mudahan dipasihan kakiatan, katabahan, katawakalan sehingga bisa nuduhkeun urang dalam rangka ngawauhkeun urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, nu alhamdulillah di tengah-tengah urang aya mantan dandim. Mana anu tadi dipakai kacamata mana? Oh, teu ka dieu. Alhamdulillah di mantan dandim di kampung kosong. Atuh kembur dah berarti. Kasepuhan Cikupa Bapak Bunyamin S. aya. Alhamdulillah. Tamu urang ti Cikarang alhamdulillah aya. Termasuk Bapak Haji Anyar anu hampir tewas di ditu tapi kembali pulang alhamdulillahirabbil alamin. Asal berita baik didengikeun aya eueuh ya almarhum tapi alhamdulillah kori urang alhamdulillah aya. Berikut sebagai penyelenggara Bapak Lurah Asep anu eksis selalu ngaji lain bae minggu bahkan lain waktu ngaji ge ngaji bae alhamdulillah. Pegatur acara nu alhamdulillah jenazah ieu parantos ngabagian kasim kuring padahal cukup be tadi ku Ki Bujairimi kula mah datang ka dieu ngadoa aju dahar balik sedep eta baru ka situ tah geus geuraheun eta tapi kulantaran meureun ti dituna kudu ngaji insyaallah ala kadar nambahan. Dinda wengi ieu urang kempal di dieu dalam rangka walimatul wakil. Walimah gunting pita patali jeung selesaina bangunan masjid. Kudu nama ieu teh make pita kemudian digunting make gunting emas. Guntingna bikeun ka kula. Aslina gitu. Aslina mah kitu. Baheula di zaman Orde Baru Pak Harto mah lain sagunting-guntingna. Jadi guntingna dibawa balik. Kunaon eta teh dilanjut kos kitu tah. Tapi lamun ngaguntingna Ki Bujairimi teu kudu emas guntingna. Besi lah. Ya Allah ya Rabb. Jadi
berbarengan jeung tahun baru Islam urang ngayakeun peresmian sebab cek Lurah Asep lamun can diresmikeun can sah salatna. Wah, parah ieu bae. Parah ieu salat can sah. Ya Allah, ya Rabb. Jadi sekaligus malam ieu simkuring anu ngahuhuluan masyarakat di dieu anu sekaligus ngabangun tur nyaksian yuk ayeuna urang resmikeun bahwa masjid ieu telah selesai dibangun dengan biaya 5 miliar kurang. Kurangna sabaraha? Alhamdulillah ayeuna kurang tos katingali dengan dirayakeun walimatul waqiroh ieu maka masjid benar-benar telah selesai. Resmi dipakai oleh siapa saja, orang tua, remaja, anak-anak, termasuk wanita tapi yang cantik. Atuh jan ini meribet ja. Aduh ya masjid teu meunang kaasupan ku nini. Teu kira-kira ya masjid. Ya Allah, ya Rabb. Asana dibelem ku nini di masjid. Cek Kangjeng Nabi al-masajidu buyutullah. Masjid adalah rumah Allah. Setiap masjid di mana baik lain sakadar ngabangun masjid tetapi memuliakan Ka'bah. Ditingkat, direka, diukir eta adalah memuliakan Ka'bah. Nu mantak memeh dibangun ge masjid teh dikompas heula supaya lurus ka Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah. Masjid adalah Baitullah. Sebab masjid menuju Ka'bah, Ka'bah adalah Baitullah. Geus masjid ieu adalah imah Allah. Ente hayang kapanggih jeung Allah silaturahmi. Aju teu pernah ditutup jam sabaraha bae ka imah Allah mah. Ka imah Haji Apeng mah aya waktuna. Ka imah Lurah Asep aya waktuna. Ka imah polisi aya waktuna. Ka imah RT aya waktuna. Kecuali jahe eueuh. Sarua jeung masjid dah. Pintu terbuka. Tapi masjid iraha aya waktuna eueuh. Sebab masjid mah lain anu bupati, lain nu presiden, lain nu RT. Lain anu lurah, lain nu kiai, nu Allah. Nu mantak model di Cikupa aya nu ngajual masjid. Heran ya itu. Cikupa mana? Lah, moal kudu di bejaan. Masjid dijual. Lain di Cikupa di mana tuh? Di Cikupa. Teu nyahonya di dinya. Ya. Aing mah ti lokal mana ge nyaho. Tah geus make bahasa aing berarti asli. Wali beja-beja dan untung bae kaburu dimusyawarahkeun hampir terjual dek dijieun ruko ieu masjid tah ieu imah Allah. Setiap jelema anu ka masjid berarti dek manggihan Allah. Lantaran urang jadi manusia dibere pikiran. Pikiran eta jang tafakur. Ketika urang ningali lapangan lega, aya gawangan, cak pikiran urang, "Wow, ieu paranti maca sholawat ya." Pikiran urang Cikupa kan kos gitu. Dukuh, bangsa bloon kabeh. Masa lapangan pakai maca sholawat.
Oh, paranti main bola. Pikiran tafakur langsung muter. Set. Berangkat deh. Set. Kantor kepala desa. Weh, urusan anak KTP sulit ini. Sulit. Tafakur. Berangkat deh. Set. Terus mengarah ke ditu. Aya hotel nelayan. Nah, iya paranti marhaba ya. Tuh. Tafakur nyahoan berarti orang dia. Nyaho berarti di mana coba ayo hotel nelayan di mana? Di mana? Di Jati nyaho berarti si osok tah. Orenganan orang Jati bakat tempuhan doang nu ngeusina orang dia rah. Buat digiringkeun ku lurah. Tafakur. Ditafakuran, oh aya paranti-parantina. Lewat desa. Kantor polisi, polsek. Wah, iya berarti tempat setan. Setan? Tempat setan eta. Nu mabok bawa ka dinya, nu zina bawa ka dinya. Iya kan? Iya. Eta tempat setan. Berarti kan polisi nage untuk menangani setan ya harus sesuai dengan setan. Maksudnya nyana bisa babacaanana. Polisi itu udah disangka lantaran nyana menangani setan, jadi harus bertampil seperti setan. Tuh, polisi. Jadi itu orang naik motor bayar. Ayo polisi langsung. Ayo orang setan. Sian orang. Padahal makannya lagi aikan rapih memuana naon. Tanya ya. Trit. Oh iya Pak. Mana STNK? Waduh lupa Pak. Oh iya. Karena mah gak pakai helm. Lupa Pak. Lupa melulu kamu. Udah kalau gitu kan kamu STNK nggak bawa, helm juga nggak pakai. Udah sekarang mah bayar aja dah Pak. Waduh nggak bawa uang, lupa Pak. Lupa, iya. Kamu bawa otak nggak? Lupa Pak. Otak juga nggak dibawa. Polisi jadi bingung. Jangan taing salah ya. Eta kapangi jeung setan mah kudu disetanan deh. Ya Allah, ya Rabbi. Yes. Maksudnya lain polisina setan, tapi untuk menangkap setan-setan. Jadi tangkep masih Juned. Jeung si Dedi, orang dukuh. Oh, si Junedna keur kasurupan setan. Nah. Si Dedi sarua tangkep. Begitu orang ningali masjid, Masya Allah, pikiran orang tafakur kan, berpikir, ya Allah ya Rob, ieu mah satu rumah lain anu polisi, lain nu abri, lain nu lurah, lain nu kiai, lain nu camat, nu Allah. Maka adab-adaban asupna ge. Ketika dek asup orang make sepatu semahal apapun dibuka. Sendal nu mahal kumaha bae dibuka. Naon bae anu kira-kira kurang sopan asup ka masjid tetap dibuka. Sebab masjid mah lain anu makhluk nu Allah. Anda kayak jelema so tatasaupan ahli hakikat. Jelema ngadenge bahwa di dunia teh selain nabi aya wali. Wali ieu kan jelema anu mulia. Nyana tengah jalan kahujanan. Barang kahujanan neangan, wah, ieu geus sugih ieu. Wali tolol pan kos kitu neangan sugih. Nah, iya mantep ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Cepat buka pintu. Emang ini siapa?
Ana mantu Allah. Beuh, budak. Sekira-kira minantu Allah. Geus lain minantu bupati di Allah ya mah. Cak anu sugih teh siapa? Saya menantunya Allah. Wih, mulia amat di jelema. Maksudnya kan nu sugih pasti mukakeun lawang, hajukan ngaran-ngaran minantu Allah kan dihormat. Beureunan sarena ge kudu di tempat anu mulia, suguhanana ge dan lain-lain sebagainya. Pikirannya kos kitu. Sakali deui cak nu boga imah teh emang ieu saha? Ih, buku minantu Allah ya. Alhamdulillah kula bungah jasa. Geus lain nabi deui mah minantu Allah. Malam ieu kata tamuan ku bunga jasa dibuka lawang trek bae. Langsung dicekel leungeun. Alhamdulillah dibawa keluar, mau dibawa ke mana saja, mau dibawa ke rumah Allah sakana teh. Diasupkeun ka masjid. Dah. Inilah rumah Allah. Dikunci kunyana. Haji balik deui nu sugih mah. Sial sakana teh. Aing mah maksud ka imahnya ge lain ieu. Atuh ka masjid bae teh kudu assalamualaikum ka nyana. Gara-gara salah nyebut. Kunaon nyebut minantu Allah atuh. Atuh geus layakna minantu Allah mah kudu dibawa ka imah Allah. Tinggalnya nabe dikunci di luar kieu bae. Aing salah nyebut jakira ieu. Gara-gara jadi minantu Allah da ieu teu meunang salah. Maksudna imah Allah teh ieu lain Allah aya di dieu. Allah mah teu di masjid, teu di mushola, aya di mana-mana. Maksudna imah paranti menuju Allah. Diluruskan ke Baitullah. Bait Allah aya di Mekah. Seluruh masjid sadunya kabeh menuju Baitullah. Ketika masjidna teu lurus ka Baitullah teu sah salatna. Mata kudu dikompas heula nu rapih masjid teh. Sabaraha derajat 3 garis khatul istiwa teh. Urang teh terbasuk janub atawa shimal. Nah iya kudu melalui ilmu falak. Kudu dikompas supaya lurus ka Baitullah. Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang kehebatan ulama-ulama baheula, geus puguh Syekh Nawawi jeung Habib Utsman, ai eta Syekh Khalil jeung minantuna, ai eta Mbah Bolong nu aya di Ampel, sarua. Hampir sarua dongeng-dongengna. Ketika Syekh Nawawi datang ke Jakarta, ku Habib Utsman geus dilempengkeun masjid teh. Tetapi cak Syekh Nawawi, ieu kurang ngaler saeutik. Udah cak Habib Utsman, udah saya kompas melalui rubuk, tetapi ini masih kurang. Habib Utsman geus kolot, Syekh Nawawina umurna kakarak ge 13 tahun. Masya Allah karim dina manakibna. Ketika Habib Utsman rada marah, Syekh Nawawi seri. Begitu Habib Utsman mendesak, dari mana Anda tahu, wahai Nawawi, bahwa ini masjid kurang aler? Langsung ku Syekh Nawawi tanara, dikitukeun doang tah. Make curug. Entek curug Rusdi ulah sembarangan. Eta bisa ngabolongan nya. Ngebolongan naon ulah rahasia teman. Loba dongengna ge hampir ditangkepnya eta. Nah, begitu dikitu-kitu nah coba lihat di dieu ku Habib Utsman, Masya Allah Baitullahna katingali masjid kurang ngaler kakarak. Di dinya Habib Utsman meluk. Sanggeus meluk cium tangan, Syekh Nawawi embung dicium tangan ku Habib, malah Syekh Nawawi nyium tangan ke Habib Utsman. Habib Utsman embung dicium tangan lantaran jahnya arhun bahwa ieu wali. Akhirna ieu embung dicium, silih tangkep di dinya. Tuh mulia budak halna dicium ku Habib. Teu batal ka Habibanana, Habib nyium Syekh Nawawi. Ya karim lantaran nyahun Habib Utsman bahwa ya Syekh Nawawi waliun min auliyaillah. Sarua Ki Khalil Bangkalan, sarua Mbah Bolong. Seperti kos gitulah. Nah, ieu ge masjid ye. Kurang ka mana ieu sebenarnya namanya. Barang dideule-deule ku kula aya sih kekurangan mah.
aya kekurangan bener ya mah kurang serius kurang gede atuh jelema loba ieu masih leutik Masya Allah jelema di dieu sabaraha ribu ieu masih jangan mun Jumaah kabeh jeung mal mah ieu mal mah ieu lamun Jumaah kabeh urang dieu ka dieu jeung mal mah ieu cek ulama gemoal ngan mandak ieu wayahna ngumpul-ngumpul duit deui ngagedean ka mana cenah kiai ka mana ieu ka dieu ieu mah imah batur lah imah saha mus tabrakna Kalau masuk inget ka dongeng di Baghdad deh baheula. Aya seorang pemuda ngabangun imah. Kunyana dibangun teh sekitar hargana 100.000 dirham. Sadirhamna 4 gram. Dinar sadinarna 4 gram. Kemudian kali 100.000 dinar. 100.000 dinar kali 4 gram. Lamun nitah ngitung ka Haji Pendi asana saminggu mal beres. Mal sekolah. Mun nyana bisa ngitung sugih. Kulantaran nyana mah dagang terus tapi teu bisa ngitung atuh datang ka kuari hutang nu gede. Gara-gara kurang bisa ngitung. Nah, iya begitu mulai dibangun agrengna luar biasa. Kabeh unggal jelema nu liwat ningali nu teu godeg kepala. Insyaallah betapa bagusnya betapa megahna setiap jelema nu liwat nek ngora dek kolot budak mah komo wah ieu mah nya gede nya mewah kabejakeunlah ka Malik bin Dinar kan seorang sahabat nyana kulantaran geureuhna luar biasa akhirna ningali begitu ningali batur gogodeg nyama tungkul bae cek geula saya nu bogana seorang anak muda di mana nyana naina tuh groker ya rajul ta'al datang ente kenal ka kaula sangat kenal cek mana ieu kan sahabat Malik bin Dinar sumun alhamdulillah aya naon tuan iya ngabangun imah sakieu poharana kula bangga alhamdulillah cek jannat teh asal sanagri Baghdad moal aya panggedena jeung pangmewahna jeung pangmegahna kecuali imah ieu bangga luar biasa nuhun lantaran kula ieu usaha kemudian kapercaya ku Gusti Allah usaha kula sehingga kula hayang nyieun termegah jeung terindah imah di negeri Baghdad ayeuna geus kesampaian alhamdulillahirabbil alamin umur ente ayeuna sabaraha tahun alhamdulillah cenah kula sekitar 35 tahun umur rata-rata sabaraha tahun 63 umur Kangjeng Nabi lamun 35 sampai 65 tahun berarti tersisa sabaraha tahun sabaraha 30 bener kan terbukti kan bodohna bener atuh ulang 63 tahun nyana geus 35 tahun tersisa sabaraha bener terbukti kan atau terbukti enggak paingan kolektor ngudag-ngudag bae atuh bangkrut jadi kurang sabaraha tahun tuh alto yang hanas dibawa ku aing bodohna kabina-bina. Sakitu teu bisa geus kieu bae. Mun bisa meureun opat kabeh. Nah, cek Malik bin Dinar ente ngeusi berarti 30 sekian tahun. Nah. Sisana ieu deuk dikamanakeun imah sakieu megahna. Pamajikan ente kemudian ngeusi masih keneh tangguh ya imah dieusi ku incu masih keneh tangguh kumaha lamun diojol ku ari ieu imah ieu diojol jeung naon tuan
diojol ejeng kemewahan 70 kali lipat seperti ieu gedena mewahna 70 kali. Ji. Atuh kula mah resep jasa lamun diojol mah. Lamun bener-bener daek diojol deule kaluhur. Nya nambungeun deule kaluhur. Aya naon tuan deule di luhur. Sakali dua kali katilu kali nyana daek ningali ka luhur begitu ditinggali di luhur Masya Allah aya istana nu hese dicaritakeunana anu hese dibandingkeunana eta mah lain bangunan dunia cek manehanan ha lamun ente daek ojol jeung eta ieu imah nu sakieu megahna imah nu sakieu gedena wakafkeun jang ka masjid sok harita keneh lantaran geus dibere dedeuleuan istana nu sakitu poharana henteu cengkat deui detik ieu menit ieu abdi mah kajenting susah hirup jeung anak jeung pamajikan ieu imah dek diwakafkeun jang masjid lantaran geus kadeuleu istana mata cek ulah tadi ieu tanah saha bae ieu pokona gedean ieu masjid ka dieu jadinya ieu tah engke dibere istana di ditu ojol ieu ge asana ka bawah yang kemaya imah saya asana isuk asana ieu geus lah asana kacana ka kiaikeun mah ulah ka masjidkeun mantap ji lain lalaga anti harita langsung pamajikan nanya ka kunaon eta imah nu sakitu megahna encan anggeus geus diwakafkeun ka masjid masyaallah neng urang mal kebal hirup di alam dunia kakak geus ningali istana di mana cak yana geus hese nyaritakeun ana pokona neng mah geus ulah daek mewah-mewah di dunia aya engke di akhirat ku kakak diajak wah cak yana ieu kakak jadi kieu ngobrol lantaran nu kapangina wali Allah bisa ngabukakeun hijab sehingga jelema percaya geus urang ge lamun kapanggih jeung ahli tauhid beneran nya make kana tauhid urang bakal percaya kana ilmu tauhidna lamun jelema ahli fikih make kana fikihna ketika nyaritakeun fikih percaya nya kana fikihna ketika urang kapanggih jeung ahli hakikat bener-bener nya ngahakikatna urang cinta ka Allah bakal resep gerage sebab naon disesuaikeun jeung nu nyaritaan tuh nu mandak ieu al-masajidu buyutullah masjid adalah imah Allah lain sambarangan geus dina Al-Qur'an ge kan dijelaskeun fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal ya satu bangunan dipersilakan ku Gusti Allah untuk diagungkeun diluhurkeun disucikan Gusti Allah yang baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Bentuk naon eta bangunan? Buyutillah fi buyutillah ainallah masjid. Mendak urang beda salat di imah jeung salat di masjid. Salat di imah makan aya suara TV. Allahu akbar. Ting dong ting dong ting. Keur peureum ge naon eta jija iklan tama yang didegeun bawail maghdubi alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim ada mah salat sunah poho yasin barang balik deui kali aing ngalantur kunaon maca yasin cak cenah ieu balik deui ah qul a'udzu birabbin nas malikin nas balik deui Allah eta di imah salat di imah mah kos kitu salat ayah henteu kitu salat di kamar lah cuma TV pareuman radio pareuman HP pareuman salat di jero kamar Allahu akbar meunang sarakat pamajikanna nyingkap ya Allah ya Rabbi ieu aya guha di dieu nya lagi geus teu beres begitu bareng sarakaat gegeuraan we ka 2 rakaat teh ya begitu asyhadu an la ilaha illallah 2 nu ngacungna ngacung nu ieu mah tere nu iman teu tak eta kan salat di imam mah kos kitu mantak salat di masjid ya Allah ya Rabb
lamun baheula Sidina Abu Bakar Siddiq boga masjid sorangan abeh nikmat salat, lamun Sidina Umar boga masjid sorangan abeh nikmat salat, lamun Sidina Ali boga masjid sorangan abeh ngeunah salat, mun Sidina Gomamah boga masjid sorangan abeh ngeunah salat, mun Salman Al Farisi boga masjid sorangan abeh nikmat salat. Baheula mah aya masjid Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman kabeh di Madinah teh. Eta teh maksudna abeh ngeunaheun jasa salat deuk sabaraha ribu rakaat bae. Tuh. Nah, di dieu ge dimanggakeun deuk salat 1000 rakaat. Masyaallah, lamun aya jelema bisa salat sapoe sapeuting 1000 rakaat jadi geus mantep. Surga bae pokona. Sanggup ngaji 1000 rakaat? Turun. Taruhlah 500 dagu. 100. Ya. Aduh, iya. 100 kan teu. Turun geus aing malah 50 rakaat. Ya Allah, masih kan. 10. Nu sunahna 10. Masya Allah mun kula malaikatna enggeus. Kolot-kolot teh budak. Ngaon gawe atuh. Tah, kadadan 1000 rakaat atau 500. Kadadan 500 rakaat, 100 rakaat sapeting tahajud. Aduh, cenah kiai 100 rakaat batu teu kabagian waktu geus 50 rakaat. Duh, cenah 50 gitu kiai teh boleh pagawean urang teh kudu pagawean kiai ge henteu. Tuh sia mah sok aju ka kiai ge henteu. Ngacaprak sia mah. Geus satu 10 rakaat. Asana cenah kieu 10 ge berat cenah. 2 tuh. Asana cenah 2 ge kulo mah teu sanggup. 2 ge teu sanggup keneh bae. Geus jang urang dieu mah asal neuleuh bae ka masjid. Oh, ieu masjid heuh, balik deui geus. Sakitu. Asal nyaho bae, ieu masjid, oh geus balik deui geus. Sakitu ge bakal ka sorga. Ku sakitu ge, ieu naon ieu? Iya masjid, oh paranti ka Allah kan, nyaho pan nyarata, geus sakitu doang ka sorga, teu kudu salat, asal sakitu doang geus, komo nengok doang mah di jandela, set, iya masjid kan, aju balik deh geus, sorga, batak ucap ka urang dia, geus teu kudu lah, cek kudu teu kudu salalat lah, geus asal neuleuh bae, oh iya masjid yang geus, asal iya masjid geus, sorga. Atuh kan lain nyaritakeun masjidna. Kangjeng Nabi ge nyaritakeun man bana baitan yubanullah. Ih saja jelema nu ngabangun masjid bakal dibangunkeun di sorga. Nu tadi anak muda ngawakafkeun imah jang masjid, dirombak menjadi masjid, sorga langsung boga istana. Atuh urang dieu ge geus emang jang ngabangun geus nu mere semen, anu mere bata, anu mere pasir, atuh geus teu kudu salat sorga. Di cenah kieu ngeunaheun amat ngeunaheun geus. Masalah. Aduh batak cek lagi asal deuleuh. Oh ieu masjid heuh, geus anggeus geus alhamdulillah. Aing bakal dibangunkeun kan di sorga ngan ieu nyana imahna di sorga kan kudu ka ditu melalui neraka ngojay. Mal kebal 1000 tahun. Tah ieu bangunan. Teu kudu salat loba-loba. Urang ningali bae geus jadi ibadah. Sakumaha urang ningali nu diharamkeun ku Gusti Allah jadi siksa. Urang ningali nu diharamkeun ku Gusti Allah jadi siksa. Ningali anu diwenangkeun ku Gusti Allah komo ieu mah jang paranti ibadah ka Gusti Allah atuh jadi siksa. Nu mantap daripada nonton TV mending neuleuh masjid. Kieu bae sia kenaon lah yang maneulehan bae. Geus salat moal. Neuleuh doang ieu cak kiai ge neuleuh doang gajaran sakene ge teu kudu salat geus pokona mah kebel-kebel mah nyana ge kan izin sapoe neuleuh 2 poe neuleuh 3 poe nyana ge mikir aing neuleuhan doang teu salat goblok ya aing ya tah madak neuleuh heula ka dinya kayak kan anu nanya keur naon mang neuleuh masjid geus salat moal sapoe 2 poe man keur naon neuleuhan bae masjid tuh emang neuleuh bae cak kiai ge ganjaran. Geus bae kitu eta terus menang sambigu aing si tolol teh nya cek batur nu salat aing nu neuleuhan doang tah ge mah kebal-kebal mah nyobaan aing salat lah tah
Jadi ulah wakadita salat ka jelema neuleu bae heula. Neuleu bae heula. Urang seperti tahajud ulah wakat tahajud berat, hudang bae heula. Hudang. Hiji, wah, waktu tahajud dia jaga teh, geus. Cukup aing baca kieu ge jak hudang doang. Geus, malah mah hudangna ge balap jeung ieu heulan ieu hudangna ge. Kabawa ku eta hudang ge nya ge. Tah, aki-aki mah teu hudang. Nah ieu hudang ke kebel-kebel nanya ge aing naon gawe cek cenah ieu hudang atuh mending tahajud geus lah cek tahajud aing mah sarokat bae weuy sok pamajikanna di mana aya tahajud sarokat cak kiai ge seutik-seutik tah mah geus pokona aing mah sarokat bae atuh tetep salat mah 2 rakaat teh lain witir mong aing mah sarokat bae lain rakaat bae usul surat tahajud rakaat Allahu akbar rukuna geus hiji ruku sarokat bah hiji ruku kan. Cak pamajikan di salat sikos gitu. Ya sia aing mah sarokat ge salat sia. Atuh ku berat-beratna. Ngalah mah geus disiapkeun. Tahajud mah tahajud anggal geus di dieu bae. Anggal geus di asal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Assalamualaikum. Geus teu bisa ditanya nya. Asalnya 2 rakaat paeh dibilang. Mulayan setik-setik. Ieu dunia nu sakieu megahna bakal ditinggalkeun ku urang. Bakal ditinggalkeun ieu ku urang. Anu ngabaturan urang ku ari teh 3, harta ngabaturan urang, jadi batur urang harta teh mobil segala rupa imah. Nu ngabaturan urang teh keluarga, pamajikan, anak, dulur kabeh. Nu ngabaturan urang teh amal urang. Ketika datang ke kuburan 2 balik, tinggal amal urang. Saya ikut terus. Haji Pendi, saya amalmu dan saya kemanapun akan ikut dengan engkau. Kok cek Haji Pendi, kok jore amat sih? Iya, salah siapa? Terserah Anda lah. Kok bisa jadi jelek begini sih? Ini kenapa? Harus tahu dong. Kan dagang enggak jujur. Ini saya. Waktu karung dioplos kan saya. Waktu membohong harganya belum dapat padahal kan udah untung kan saya. Di samping itu juga utang orang enggak dibayar kan saya. Terus kan mobil juga kan kreditan saya juga kan. Waktu sama si Mbak tetenya digitu-gituin kan saya. Tuh iseng caknya belum tuh coba. Pokoknya saya akan setia ikut terus. Cek Haji Pedi jangan dong, saya malu sama teman-teman, nggak bisa. Saya tetap ikut mulai dari kuburan sampai ba'ats, sampai mahsyar, sampai timbang, sampai nyebrang jembatan Siratal Mustaqim. Saya terus ikut. Ya semua. Maksud batur mah baragus. Ya Allah. Kunaon ieu masjid teh sehingga bisa nyalametkeun umat. Ku ngabangun masjid bae Gusti Allah bakal nyieun istana. Lantaran ku ayana masjid teu bocor, jelema ibadah tenang. Dengan menemukan ketenangan, nu ngabanguna bakal diganjar leuwih tibatan anu ngalaksanakeun salat. Ji ketika panas, Masya Allah aya kentengan, cacak kentengan aing moal bisa tentrem ibadah. Kulantaran tentrem na ibadah aing teh ieu teh kenteng, nang saha ieu ngabangun nu ngabanguna bakalna leuwih tibatan anu salat. Mantek cek kula teu kudu saralatnya. Nu ngabangun masjid bang geus bae. Geus. Atuh gede jasa ganjaran aja. Ya Allah ya Rabbi, bayangkeun batur bisa sholat dengan tentrem, na ngabangun saha? Batur bisa maca Quran dengan tentrem, na ngabangun saha? Batur bisa itikaf dengan tentrem, na ngabangun saha? Sedangkan menenteramkan manusia, mengamankan manusia, pong bade gedena ganjaran. Lain masjid bae, ngamankeun.
contoh di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir aya jelema datangkan ka anjeunna Tuan aya naon abdi hayang jasa ongkos murid-murid Tuan kadanan cara Tuan maksudna hayang ibadah ka masjid ka majlis beuh haju zikir kadangena ku nikmat eta ibadah selama ieu anjeun naon pagawean abdi mapan ngahalangan musuh di ditu teh jadi tentara ngahalangan musuh ieu pan keur peperangan ayeuna abdi mah ditugaskeun teh di ditu teh perang angkat senjata kadang-kadang henteu salat abdi mah di ditu teh angkat senjata ketika musuh datang Yahudi datang abdi bagi anak-anak masyaallah ningali kiai ku nikmat amat cik Tuan Syekh Abdul Qadir wallahi kula jeung anjeun muliaan anjeun kula bisa ibadah lantaran dihalangan musuh ku anjeun teruskeun kula ngajamin di akhirat heulaan ente ka surgana atuh tentara ngamankeun negara leuwih tibatan Haji Pendi ka surgana Haji Pendi mah keur kikieuan mah teu datang-datang tentara mah weh Ji ngapain situ Ji ini enggak nyampe-nyampe makanya eleh kun tentara Ji ngamankeun kopral maka gitu ge eleh ku kopral atau kumu ku jenderal polisi lamun bener-bener ngamankeun negara saat manusia keriweuh datang polisi tenang ada saya ada apa ini urusannya ini berantem soal apa ini soal perempuan nginggir semua sini perempuannya aman sial tak polisi goblok ngamankeun negara keur acak-acakan polisi urang kan waduh ya urang lewat jalan macet lu bisa nangani tapi ku polisi langsung turun stop kunyana kaditu ieu ka dieu urang ge bunga hadena aya polisi emang lain ganjaran eta ganjaran Masya Allah tah lamun polisi bebeneran ngamankeun negara dalam negeri keamanan teh bener-bener ngamankeun abri ngamankeun atuh pangheulaan nya ka surga pokoknya dijamin jeung Haji Pendi jauh Haji Pendi mah maleset nya mah di jembatan Siratal Mustaqim ge galeang wah malah mah di tukang 1 2 bener bae ngegejebur ya Allah ya Rabbi ya Rabbi Muhammad nah tinggal kuari urang ningali dedikasi polisi bener henteu ngamankeunana ente anu menilai bener henteu abri ngamankeun negarana ente anu menilai ketika bener-bener polisi ngamankeun negara atuh pohara jasa sarua jeung jelema nyieun masjid kiai nu ngeusi ustad nu ngeusi santri nu ngeusi masyarakat nu ngeusi kabeh kan ngaromong yeuh urang ngeunaheun jasanya yeuh masjid na ngabangun saha dongeng aja Haji Pendi ngabangun masjid Allah nyana mah atuh pan sodako ge 100.000 ka masjid minta dikembalian kira-kira mana TKM wah ya tah 100.000 kembalinya berapa 90 masih bagus nah iyalah masjid ulah disangka masjid teh sakadar masjid namun kula sok ngadongengkeun di Mesir baheula aya hiji nini kabita jasa tentang bangunan masjid ngadenge kiaina jelema nu ngabangin masjid bakal dibangunkeun jaga di akhirat nini geus teu boga salaki anak geus eueuh incu geus eueuh cak jan aku kabita amat datangnya ka panitia kula mah kabita ku ganjaran aju teu bisa nyumbang naon ieu bae paku hiji paku hiji ieu cek yang geus pitadan di dinya teu bisa kula moal balik lamun can ditempelkeun di dinya atuh sapira hiji nini henteu kula mah moal balik bogana ngan hiji doang ieu paku panempelkeun hae geus abeh balik doang teman panitia dipaku di hareupeun lawang tah teu tak tah geus alhamdulillah balik tapi eta paku embu paedahna gede jasa aki-aki mantas wudu calanana najis gantungkeun kolor
diharapkeun masjid baheula makan kitu tolol ka masjid sih makan najis. Nah aya sorban bau hapeuk aya baju-baju bau hapeuk tempelkeun di dieu digantungkeun di kasimpulanna mah sini nini maot kaimpilah ku seorang waliullah kiamat. Begitu kiamat langsung timbang amal langsung ke neraka. Ini begitu diintrogasi, masya Allah, sholat kurang bagus, puasa kurang bagus, zakat kurang bagus, haji gitu kayaknya, bahkan kasalaki kurang pati adab. Iya mah geus mah deh keputusan, ini kudu ka neraka. Sadar nini ge aing mah tuh kana rake ya sadar aing banyak pegawai aing kos kitu. Nah, geus begitu neuk ka neraka, set paku bleng. Wah, malaikat saya adalah paku yang ditempelkan di depan pintu depan pintu masjid ini siapa saja yang mau masuk selalu menggantungkan yang kolor yang sorban yang udah bau bentak di situ saya nih, maka saya tidak ridho dan tidak ikhlas kalau yang punya paku yang punya saya masih masuk surga. Tidak bisa diasupkan ke neraka, tidak bisa lantaran aya paku ngahalangan, tidak bisa seret deui ku malaikat ka ditu karena pintu nu hiji deui paku pindah ka dieu bleh malaikat geus puyeng pindah ka ditu 7 lawang paku aya bae bebeja ka Gusti ya sini ini pan padahal mah kudu dikanarakakeun tapi ieu nyana kehalangan bae ku paku cak Gusti Allah aing ridho jasa sebab nyana mah bogana sakitu-kituna gas balangkeun ka surga habak balangkeun ku malaikat nih lah geus di dieu ge jang naon balangkeun ka surga wah bladak geus kieu we nya di panitia can datang nyana geus datang. Panitia karak datang. Nih, mana dia? Siapa dulu? Siapa ini? Mas, atuh sombongnya atuh bener sih mah. Nah. Nu mantak geus ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mun anu ngabangun masjid teu kudu hese-hese paku bae hiji. Mal anggeus sasana emang. Saletik paku bae mangpaatna pohara atau komo nu lain-lain. Masya Allah karim. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di pas tahun baru Muharram tahun baru Islam sekaligus orang meresmikan masjid lain berarti ieu masjid can dipake tetapi supaya jelas bahwa di dia ngabangun masjid telah selesai ganjaranana nu ngabangun ieu insyaallah luar biasa. Geus lain di dieu bae engke aya nu ngabangun masjid mah pan lain urang dieu masjid itu masjid Allah ayo boga masjid itu ayo tah Haji Pendi alhamdulillah nyana jadi panitia masjid hampir dijual punya geus bogo kotak mah laleungitan lain ku batur nyana deui teu beres panitia urang dituna ge geus aing ngeluh ka nyana asal kiamat ngan untungnya na deket ka kula sanajan nyana kos kieu ge maksudna ku urang lemburna mah deuk dibalangkeun cek kula teh tenang moal kebel deui teu kudu diteluh mal kebel deui atuh umurna ge geus sabaraha geus teu kudu hese-hese antepkeun moal kebel atuh KTP-na ge seumur hidup. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, urang hirup tak bisa-bisa lantaran urang aya anu nyatet malaikat kiri kanan. Inggis lamun urang inget kadinya. Bayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Aya catatan-catatanana. Tinggal urang tafakur bae ku ari mah ye. Tafakur teh kumaha maksudna berpikir. Lamun sapoe
24 jam. Lamun sabulan kali 24 jam, 30 poe kali 24 jam. Lamun setahun 360 hari kali 24 jam, sabaraha jam. Umur urang telah lewat nu kamari, nu kakarak setahun, 10 tahun, anu 50 tahun. Mulai isuk tanggal 1 kaharep urang teh masihkah diberi modal ku Gusti Allah sehingga waktu eta dipake sumpah dina Al-Qur'an wal asri, demi waktu, maksudna umur urang teh sebagai modal. Lolobana nu ngagolangkeun modal teh hayang untung. Tapi dina Al-Qur'an geus dijelaskeun innal insana lafi khusr. Hampir rarugi. Ulah nu jara rauh ieu nu aya di dieu bae. Umur ente sabaraha tahun? Kalkulasikeun geura. Dipotong sare. 12 jam sapoe potong sare, nu 3 jam, nu 8 jam nurutkeun dokter mah. Nu hirupna sabaraha? Kemudian anu dipake nonton TV, SMS-an, main catur, main gaple, nu ulin sabaraha? Nu dipake salatna keur salat da teh inget ka Allah. La fi khusrin. Modal nu aya di urang umur nu dibere ku Gusti Allah hampir rugi kabeh. Nu mentek sing hade ieu umur urang teh modal mata ku waliullah ma waliullah atau para solihin selalu memperhitungkeun napas kaluhur besi poho ka Allah, napas kahandap besi poho ka Allah. Napas kaluhur besi lain pake ngaji, napas kahandap besi lain pake ngaji. Selalu kitu bae pemikiran teh. Mantak lamun urang hayang fokus ka Gusti Allah, penting tapi di pelajaran ku kula mandi, setelah mandi wudu, setelah wudu maka pakaian putih lamun aya, sorbanan anu putih, make minyak duyungan. Nah, teh beureum. Asana aing terepae. Atuh asana aing ye, asana ye. Ibu minyak duyung gimana lain deui. Tah, eta teh pemikiran urang teh, sangkaan jero hate urang, kadar urang sakitu. Jelema eta ditinjau ku ahli hakikat, ulah ku Allah, ulah ke Kanjeng Rasulullah, ulah ku para waliullah. Perasaan urang baheulanan, perasaan urang darajat urang di dinya. Lamun urang boga keyakinan berarti urang luhur. Lamun urang masih kene sangka-sangka berarti urang handap. Mun masih kene urang teh hayal-hayal, handapna ge handapna deui. Jelema lempang ti peuting. Begitu lempang aya jelema ditu lempang. Wah, asana caknya penjahat ya, asana penjahat ya. Kan eta ngaranna kan sangka, lumpat jana, lumpat. Alhamdulillah, begitu lumpat mangge masjid, asup nyana ka masjid. Begitu asup ka masjid, alhamdulillah aing salamet cakna ya. Di masjid mah biasana sok pake nyalateun, cakna kieu bae tengah peuting teh. Ulah-ulah tadi berang ceknya anu nyalateun di dia. Asana aya pocong ya aing mah. Lah, geus teu beres ieu ceknya. Teu beres aing mah. Mending lumpat deui bae. Lumpat deui. Begitu lumpat deui, nah aya tembok ieu. Langsung asup naik ka dinya. Aya liang. Nah, di dia aing aman. Horenganan nu ngagali kuburan teu jadi. Enak ieu bae di dia. Ngagali kuburan teu jadi nya kieu bae. Ieu si ceknya ieu liang tanaonnya. Liang kanaon horenganan jang isukan lain terjadi. Jadi aya nu maot isuk deuk dikubur di dinya. Datang malaikat ka dinya. Cuk man rabbuka. Kacak jalan teh. Ye, pan aing ditanya ya. Man rabbuka. Nya ada culak cileuk. Saya belum mati, Bos. Malaikat, kau udah di sini kamu? Saya lari menyelamatkan diri. Wah, tidak bisa, cek malaikat. Gua tanya lagi. Kalau kamu benar-benar belum mati, pasti kamu bangun. Wa man nabiuka. Punya nanggeus kikieuan bae. Wah, tudangnya. Ya Allah, ya Rabbi.
can bener di kuburan ditanya cakna aing can pae ge katanya cakna saha sih nu pae akhirnya cara lompat teh kapangi deui jeung nu dianggap kunyanas musuh teh sia nu tadi lulumpatan kan kunaon sia lulumpatan ieu kan penjahat caknya aing mah guru ngaji lain penjahat ieu kiai mantak aing neurekeun sia ge lulumpatan aing karunya ka sia Masya Allah harenganan ieu kiai Allah alhamdulillah kunaon sia mah lulumpatan kanggap eta teh penjahat tah eta teh anggapan urang kos kitu teh tah anggapan eta teh kadar diri urang mentek lamun urang tengah beuting ya hudang aju sieun amat eta berarti urang kadar urang handap kudu berani lah si awak cek kiai ge berarti sangkaan kos kitu sia handap ja waliullah mah di gunung sorangan di leuweung sorangan gas ka masjid iya goblok si awak kunaon rendah-rendah teuing sia langsung ke masjid jam 2 Allahu Akbar ayat tah lah bohong sia kajian ku kawa ge dedeulean doang aing mah pocong sia bohong sia kucuk bohong orang bener nya lagi baca Wayahu. Macuna mah wailah hukum. Balik ge wailahu. Kadar jelema teh di dinya ayana. Tapi lamun wanian mah kan, sia pocong beneran apa ngalalaga? Pocong beneran di dada aing aya Allah. Hah, teh sieun sia tampilin sia ku aing. Pocong ge waduh ini teh baru kali ini ada yang mau nempeleng gua segala teh. Wakat kudu wanian urang. Nah, kadar urang aya di mana, keyakinan urang datang ka mana. Belajarlah urang teh ngaleungitkeun sangkaan-sangkaan. Lamun urang dek belajar ka Gusti Allah. Ieu kan tadi kula dek mere cara wauh ka Allah. Mandi, wudu, salat, diuk. Napas urang deleukeun ku urang deleukeun napas urang jeteu ka deleukeun ge lain napasna tungtung irung eta teh cara memfokuskan diri ente kan geus karolot ku hari can bisa ibadah carana kos kitu teh deleukeun tungtung irung urang. Maksudna engke ge leungit nu sajen ge. Coba ge praktekkeun ge ku ente. Leungit ge. Ieu kan urang nu mantak haju teu husu ge salat. Kunaon eta? Allahu Akbar asana nya ieu ke asana ieu. Budak aduh tah budak. Popok di mananya popok. Keur salat ka popok ingat. Ingat sak Imam Hanafi teh kapan kadatangan ku muridna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon maksud kula ieu teh ka dieu mama minta doana. Kunaon? Kula boga kaleunggitan di imah teh. Naon? Kaleunggitan emas, mangkaning eta emas teh jualeun. Masyaallah. Kula minta doana. Geus, ulah sia-sia tahajud. Ya, insyaallah geus. Ente bacana kula mah minta jampen tahajud ceuk Imam Hanafi geus insyaallah. Hayu geus. Tanggung jawab mama aya ge. Sholli salat tahajud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ke eta di mana? Kita ditendeuna di mana? Sapeting teh can kapanggih. Tahajud deui Allahu Akbar. Harita kan di pasar, haju kan di bawah. Haju ke mana? Tilu penting. Sholli salat tahajud Allahu Akbar. Mimiti buka tadi dinya dibukanya. Oh bener. Orang di luhur lamarinu itu. Masya Allah. Gegeraan bae cenah. Likum. Iya.
Alhamdulillah isuk-isuk gegeraan bae kapanggih kan cek Imam Hanafi alhamdulillah kapanggih mana tayu barangna makan ku tahajud kadi itu na tahajud geus berarti eta urang leungit naon baik ku tahajud mah kapanggih ngan salatna belaon asal salat bae haju bae kapanna daratang kabeh kadi ka jarum-jarum potong aya ih masyaallah dele tah aya irung urang sabara kali 70 kali sepat ngelingitkeun poho ngalingitkeun moh kono saja pan ieu teu fokus urang nah geus beres karak deja teusian Allah mulai sapeting dua peting tilu peting geus teu inget kana naon kira-kira geus teu inget kana naon sesengitan naon siapa dasar borangan gitu deh heran aing mah aing hese nuduhkeunna guys eta mah ala kadar kos kitu bisa ngan moal diteruskeun ngan sakitu ge coba ge sakitu ge coba asal penting bae urang teh jam 3 misalnya setengah 4 roh napas urang 70 deulekeun eta ke poho segala deka Allah teh kan kudu boga cara nah ge kebel-kebel tak kebel-kebel geus disian ku Allah aya ke ngambeu naon ya isi singitan bangun singit mawar teh ieu asana ya nah, ala kadar jang pepeta mulai dek ibadah seperti itu insyaallah ente engke tafakur teh eta tah kitu heula engke poho ge poho dunia poho makhluk poho kan ieu urang nu mantag teu indah ge ibadah lantaran ingetna lain ka Allah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika kurang ditafakuran waktu tafakur sebab umur di jero waktu tafakuran lobaan kahadean apa lobaan kagorengan ketika isuk paeh aing ieu kira-kira kumaha tafakur ngaranna lamun aing isuk dikersakeun ku Gusti Allah paeh kira-kira amal aing goreng apa bagus tafakur ngaranna tahun-tahun anu geus kalewat lobaan bagus apa lobaan goreng iya Karim mulai ti isuk tanggal hiji abdi ka ditu insyaallah Gusti abdi teh hayang untung modal nu dibikeun ku Gusti ka abdi teh ya nek ngagunakeun umurna kadana napas deusian ku Allahan mah atuh salat nu rapi salila hirup urang Gusti nu geus sampurakeun bari nu encan dikodoan kodo nu kahareupna ka dieu nu ka tukang mangeus nu kahareup ka dieu mudah-mudahan Gusti bisa merek ka abdi nah ditafakuran gara-gara ku urang sakumaha tadi nafakuran ngabangun masjid namun urang tadi nafakuran jelema anu siap ngawakafkeun tanah lantaran geus kadeuleu kaindahan anu dibukakeun hijab nafakuran urang jelema-jelema anu sakumaha tadi nini paku hiji bae masyaallah ketika Allah ridhoeun horenganan indah jasa geus puguh jelema nu ngalobakeun salat ngalobakeun maca Quran dan lain-lain sebagainya nah ieu horenganan geus aya bagian-bagianana tinggal metakeunana urang gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ieu bentukna geus kos masjid ulah cara di Jakarta mah kan di gang teh di gang mushola masjid teu kos masjid lantaran kaayana ge darurat mentak loba nu kasalahan kumaha kasalahan teh tukang ngamen teh di hareupeun mushola ge we konteng-konteng anak hayang turun 100 mati 1 tinggal 99 encan aya nu keneh mere-mere anak hayang turun 99 mati 1 tinggal 98 angel keneh kabeak eta anak hayang turun nya geus gigian bae saha ieu nu kaluar jauh bareng kaluar jol bae di sisi mas kenapa itu mah bukan rumah emang ini apa itu mushola oh musola, kok nggak ada menaranya, nggak ada tanda musolanya, kirain rumah. Tuh saya udah habis berapa lagu, masya Allah, udah dah lagu saya wakafkan buat musola. Wakafkan lagu,
teu beres. Ya ieu mah kudu aya tanda kan ieu tanda aya hareupan ka dieu. Ieu mah masjid ngaranna ieu. Wow mantep biasa ieu mah. Menarana aya teh we. Menara aya tuh. Geus aya hiji apa opat? Kar-kar hiji. Hiji 3 deui mah. Menara 3. Beh kadeuleut kan di mana-mana oh tuh masjid. Di mana-mana tuh masjid. Salat banteu tuh masjid. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iyalah lamun urang tapakuran, lamun urang carita tapakur loba. Lamun urang carita tapakur loba. Mana tapakur teh kieu maksudna berpikir bagian urang, bagian lain urang maka jeung kuku mah henteu bae. Nu sok kukula didongengkeun ti abah kula teh ai memang rezeki urang mah rezeki urang bae jelema ngadahar jago geus datang ka dieu lain rezekina mah lain bagianna kotok jalak saet sial tuh kotok padahal geus datang ka bibir tah lain bagianna mah lain bae baheula ya raja teh ngabagi-bagikeun ka jelema anu soleh kiai jeung kanu lain kiai. Tadi kan dongeng roti, gula dek nyambungkeun tadi, ya. Kan tukang roti teh nyieun roti 2 macam. Di jerona roti nu hiji ieu tendeunan mutiara. Di tendeunan batu-batu mutiara, jang Paris Kiai. Segede kieu. Nu hiji di jerona ieu mah ditendeunan teh ngan sakadar ditendeunan coklat doang. Eta mah jang Mang Saji Pendi nu kada itu lain kiai. Yes, beres. Gus Jun nyono rebuan. Diumumkeun kan ke masyarakat nu kiai bagianna nu ieu nu lain kiai ieu. Aya jelema nu lain kiai kikiaian. Kikiaian dia make sorban make jubah sebab dibedakeun pasti jerona beda cakena ieu. Geus aing rek nyarupaan kiai lah. Anu lain nu kiai beneran lah nya mah geus teu pati butuheun we mah ieu mah ngalaksanakeun pangundang raja bae nyanang make baju biasa bae. Begitu datang ka lawang lantaran nu kiai mah make baju biasa atuh ka dieu bagian kiri. Anu tadi jawara nu jawara teh eta kikiaian make jubah make udang-udang atuh ka bagian kiai. Bener dibagi roti. Kacekel kunyana. Ih, cak ada roti can asak ya. Sial, cak jawara teh goblok juga teh naon ngejendul-jendul berarti teu sampurna cak kena ieu. Naon gara ngagorengna. Barang datang keluar teh kapanggih teh jeung nu kiai asli nu lain make kiai teh. Sia dibayar. Mana tah? Tah ojol tah jang sia. Emang kudu can asak. Jendul-jendul tah. Mereka disebut. Barang datang keluar teh dibuka. Kabehan nu kiai mah mutiaraan. Cak jawara berarti nu ngajendul teh mutiara eta. Kunaon dibikeun ka batur tolol lain. Tah eta kos kitu. Anu tadi kiai asli mah tetep bae kiai. Anu lain kiai mah tetep bae sanajan di kiai-kiai ge KH Supendi EF atuh lain mah lain bae. Tetep bae ge bagianna ge di akhirat atuh lain bae. Tetep coklat doang nya mah. Gecok nu kiai mah kiai bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nailah malam ieu kukula diajak tafakur. Artina ala kadar berpikir horenganan ngabangun masjid teh lain sakadar ngabangun horenganan nembus datang ke akhirat. Nu pernah nempelkeun di dieu mungkin semen, mungkin pasir, mungkin bata, mungkin duit, masya Allah nu ditempelkeun di dieu betapa indahna jeung bahagiana. Untung ka bina-bina. Anu henteu pernah nempelkeun ka ieu rugina ka bina-bina. Tapakuran umur urang, tapakuran kalakuan urang, tapakuran amal-amal urang, tapakuran hirup urang ka hareupna sebab ieu bakal jadi kapal engke jaga di akhirat. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mulai ayeuna bukakeun mata hate urang, tendeunkeun asma Allah di jero hate supaya ketika ka mana bae di jero hate urang aya Allahan. Geus boga perasaan bahwa Allah babarengan jeung urang.
ketika boga perasaan Allah babarengan jeung urang moal ngalantur kemana-mana. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kuari geus bener-bener masjid ieu telah diresmikan, berarti dibuka setiap saat untuk sholat baik anu munfarid maupun anu berjamaah. Sing hade neangan imamna nya masjid ieu imamna anu paseh lantaran imam nahamul kana makmum. Sing hade nyin imamna deuleu makharijul hurufna supaya pas jeung ulah waswas lantaran loba dongengna jelema waswas usolli Allah usolli Allah usolli Allah orang Arab aya kan didinya bagaimana ini salat teh da dicekel bae kunyana kaluarga saya imam orang Arab kan sakali-sakali bae nah sholli Allahu akbar nyana neuleuh ka dinya sekali aja cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan teu beres kabeh. Tah besi karari itu imam ieu. Du batak du rapi besi teu bisa makhraj-makhrajna. Nah, di aya badu salam. Ka ditukeun ka badu salam ke. Ka ditu. Nah, ieu mah geus. Ieu. Ustaz Badru, kula menyerahkeun anak kula ieu deuk dipeupehan. Dek dikukumahakeun lain dipagahan ngaji burung tidak dipeupehan lo kumaha Badru bae geus ka ditu tuh malah mah mun aya ngajodoh los pangawinkeun kan malah mah ieu anak kula parawani besi ku Badru dek dikawin cak Badru mantep ieu mah kos geum mah ieu nah eta lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mun dikecaritakeun tentang maziah masjid encan terus kan tadi teh tentang jelema anu cicing di masjid maha suci Allah baca tasbih zikir sebab naon sebab ningali ka akhirat yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar lantaran nya sieun horenganan aya poe anu kadeuleu langsung neraka sieun gitulah para jamaah yuk urang ngadoa mudah-mudahan nu ngabangun masjid ieu dibere jaramuga ku Gusti Allah dibere salalubur ku Gusti Allah nun teu milu ngabangun ge mudah-mudahan dibere subur sanggeus teh jadi ieu masjid mudah-mudahan dibere daek ngeusianana sanggeus teh daek ngeusianana daek ngurusanana jeung kabeh nu ngabangun nu ngeusian nu ngurusan nu liwat nu neuleuh doang mudah-mudahan salamet kabehan di akhirat engke kabehan urang digiring ka sorga Allah imam bakal nepah ti heula muadzin engke kadua nu berjamaah tuh nu neuleuh doang pandeuri nu neuleuh doang mah ti jebur bisa nu neuleuh doang sakitu bae Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma antal abadiul qadimul awal hadza wa hadza amun qabil Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.